Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahil badiil hadi ila bayani mahyair rasadi. Amada arbaban wa warasa masamsal bayani fi suduril ulama. Fa absarul mu'jizatul qur'ani wadihatan bisatil burhani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, amma harfu syartin wa tafsilin wa tauqidin tahtaju ila jawab bi syartin muqaddarin. Fal jawab, tanggung jawab. Siap. Next. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Siapa heula atuh netizen? Konnichiwa para runten. Gitu bae mun ya. Nah, kitu bae. Ayeuna aing bahas naon sih? Bahas gas lah naon ulah pun nama. Random. Tapi kan dina YouTube ieu urang ngahanca logatan pikih dasar sapinahnya. Lalu penting teh urang ngabahas literaturna. penting pisan. Berarti ilmu naon? Ilmu literatur pikih. Ilmu naon? Heeh. Ilmu usul fikih. Usul fikih gitu. Ilmu usul fikih. Bahasana rada intelektual beda. Jadi rada ngajedam betul ya. Rada ngajedam ya. ya. Rada ngajedam. Nah, ilmu usul fikih. Penting teh ilmu usul fikih itu. Penting. Lamun dibahas ayeuna boleh teh gitu. Next lanjut. Nya, uang bahas we perihal ilmu usul fikih. Next. Penasaran bahasa ngaji gitu. Ngaji ilmu usul fikih. Naon aya nu disebut ilmu usul fikih teh? Penasaran kula mah gitu. Bari udah tuh. Siap baru. Kalam ya mah nyasa we. Jadi hari ilmu usul fikih teh. Sok. Ya. Jadi hari nu disebut ilmu usul fikih teh nyaeta sakumaha ahli ta'rifat nyarioskeun. Iya. Ilmu yuropu bihi an kaifiyatis tidlali atawa dina sapalina riwayat an kaifiyatis tinbatil ahkami syar'iyyati minal kitabi wal hadisi wal ijma'i wal qiyas. Iya. Hiji ilmu atau metodologi bahasa keren namanya. Nah, Di literatur nyandak hukum tina Al-Qur'an, tina ijma, tina qiyas jeung tina dauhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teu padu wae urang ningali literatur tuluy ku urang dicokot hukumna aya metodologi nah anu terkandung dina kaidah-kaidah usul fikih anu berlaku gitu. Itu gagabah gitu dina pengambilan hukum teh. Sakumaha dina ilmu literatur bahasa Arab memerlukan hiji metodologi atau nepi gramatika anu disebut ilmu nahwu jeung soropan atawa makna-makna rahasia anu terkandung dina eta kalimah anu dimuat dina ilmu bilagoh. Iya. Bade bayan ma'ani teh ya nih. Jadi gitu intina ilmu usul fikih itu adalah metodologi literatur atau cara kaifiah urang nyandak hukum tina Quran, hadis, ijma, jeung qiyas. Ya, pertanyaan yang sangat spesifik banget. Jawaban kehed. Jawabannya sangat spesifik banget. Lalu siapa saha anu jadi inisiator karena ngarang eta ilmu usul fikih teh? Anu memprakarsai kana ayana ieu ilmu tegas nama ilmu usul fikih nyaeta Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy Al-Hashimi. Ya, next. Atau yang lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya, next. Lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Ya. Wafat di Pustat Mesir pada tahun 204 Hijriah. Atau bertepatan dengan tahun 767 Masehi, wafat 820 Masehi. Anjeuna ngaimla anu jadi muridna perihal konsep-konsep anu aya dina usul fikih ditulis ku muridna. Kitab pertama anu ngabahas konsep usul fikih nyaeta Ar-Risalah. Di Ar-Risalah gitu, panduan besar ilmu usul fikih mah. Ilmu usul fikih dan ada ilmu fikih. Ya, benten kan ya? Ya, benten. Ya sangat beda sekali, luar biasa bedanya. Jadi perbedaannya itu dari mananya gitu. Ya, seueur pisan jalmi anu nyangki bahwa ilmu fikih jeung ilmu usul fikih teh suatu ilmu yang sama padahal eta beda pikaci kan ya? Beda pisan.
Ari ilmu usul fikih mah lebih fokus karena literatur atau kaidah-kaidah anu berlaku paragi ngagali na. Sedangkan ilmu fikih mah nyaeta fokus karena hukum-hukum anu sifatna praktis. Mun bahasa guru urang mah baheula nih. Ilmu anu ngabahas paragi asal usulna fikih, usul fikih teh nih. Keren kan eta bahasa? Keren pisan. Ilmu anu paragi ngabahas asal usulna fikih. Sabaraha pentingna urang gitu diajar gitu nganyahokeun kana ieu usul fikih teh. Ahamun leuwih penting kan cida. Iya. Lebih penting sabab kiai-kiai urang di pondok pesantren dengan kearifan lokalnya ngajarkeun hiji literatur atau napi hiji kaidah anu berlaku bahkan lamun di zaman ayeuna disebutna kotes manid da'a hibdo ay ahla ulumil fikhi walam ya'lam bi ilmi usulil fikhi fadawahu kadibun. Barang siapa sahawae jalma ya waman wama wa al tusawi madukir kan Next. sahawae jalma anu ngaku bahwa yo saya teh ahli fikih tetapi manehna can pernah nincak kana ilmu usul fikih atau teu ngarti cara metode pengambilan hukum nu aya dina Al-Qur'an hadis ijma jeung qiyas maka pengakuannya itu bersifat bohong atau kebohongan belaka gitu. Ngaku ahli fikih tapi teu ngaji kana ilmu usul fikih. Wah, parah banget itu. Parah. Matakna dina usul fikih nih aya babul mufti wa babul mustabti. Apikna orang ngambil karena hukum gitu secara bijaksana melalui literatur anu berlaku. Ya. Ayo wae maneh nu nanya aing atuh. Kira-kira ditanya naon nya kula ya. Ya, Bung. Ya next. Ieu teh namina teh Bung Ma'ruf ya. Ma'ruf Asy'ari. Aduh, tanya naon ya? Rada masih. Cik, ek nanya ya perihal usul fikih. Pertanyaan pernah teu di pesantren baheula ngaji usul fikih? Oh, ke pesantren. Baheula kula ke pesantren pernah gitu diajar ilmu usul fikih. Ayeuna kan pesantren keneh kan? Pesantren ayeuna ge masih tapi belajar ilmu usul fikih. Iya, masih tapi tahun-tahun ke belakang ayeuna ge masih digarap itu diaji. Naon wae ta kitab-kitab sebutkeun kitab-kitab secara spesifik anu diajarkeun di pesantren berkenaan dengan usul fikih. Pas waktu baheula kula diajar ilmu usul fikih teh nyata diajar kita mabade awaliyah, diajar aluma, diajar as-sulam, guyatul husul, terus jamul jawame. Ayeuna mah guyatul husul masih kan dipelajari gitu. Alhamdulillah. Jeung jamul jawame luar biasa. Berarti bisa ayeuna yang ngadatangkeun kaidah aya ning dina kitab mabade awaliyah musonif nyarioskeun kumaha nu yudriku daki teh. Oh, anu eta nu barang lembaran awal. Yudriku dakiyu binadrin wahidin ma la yudriku hugobiyu bi alfin sahidin. Terkadang jalma teh teu ngartieun kana definisi mah, tapi ngartieun kana deskripsi mah. Aya jalma teh anu definisi atawa takrifat mah teu ngarti. Tapi definisi atau amsilah mah ngarti nya. Berean contoh hiji kaidah we anu berkenaan dengan usul fikih. Baheula kula pernah ngapal, lain ngapalah macalah gitu, maca-maca gitu, motolah gitu ninggalin kita. Aya kaidah anu nyebutkeun idza ta'arada mafsadatani ru'iya aqdamuhuma dororon birtika bi akhofihima. Asik, artina. Idat arodoma pesadatani di mana-mana na arudan dua kagorengannya ru'iya aqdamuhuma dororon birtika bi akhofihima. Dikanyahukeun bae eta. Anjing jadi dikanyahukeun bae eta. Pang enteng-entengna ka madaratan. Jadi ahopu dororen ya. Iya eta. Contona seperti kumaha? Contohnya urang teh hirup teh kan contohnya di perkampungan. Karena di perkampungan beda jeung perkotaan. Ada di perkampungan masuk loba tetangkalan. Seperti tangkal naon? Seperti tangkal alakasia, tangkal balsa. Atau arba, albiso, mahoni jeung sajabana urang nya. Contohna we anu sok diplak dina pelataran imah mah, di jieun imah dihareupeun mah tangkal rambutan. Tah. Si tangkal rambutan nu batur teh dahana teh melenoy kana ieu kana suhuna nu urang. Bisi nu teu ngartos melenoy ngarumbay atuh nya. Ngarumbay eta gitu. Dahana teh.
translate bukan Indonesia si dahana teh ngarumbay karena suhunan 5 orang atau tapi karena buruan 5 orang tah urang bisa dialaetan dahana nya kunaon bisa ngabahayakeun ka 5 orang bisa ngabahayakeun ka saha wae eta nu ngalewat anu ngabalaan kana buruan urang tangkal nama nu batur tangkal nama ka 5 urang puruna dahana eta bisa we didatangkan kaidah ida ta'arada mafsadatani ru'ya adamuhuma dororon birtika bi akhofihima ae akhopud dororen iya eta bisi kurang puas gitu nu nonton iya naon deui gitu kaidah-kaidah anu pernah ditalar atau dipahami ketika di pesantren nu pernah dipahami baheula di pesantren aya ku udah nu kieu ye anu al huruju minal hilafil mustahab ari keluar tina perihtilafan eta disunatkeun contohna sapertikeun amsilahnya contoh lamun urang indit-inditan aya kana 2 marhalatayan dalam arti 2 pemondokan iya hitunglah mun teu salama 82 kilonya radius 92 km ibarat Tasik ke Bandung eta ka Cileunyi nya tah urang teh kan bisanya kodo jeung kosornya bisanya bisa kodo jeung kosor tah urang teh bae teh di kodo di kosor ge ulah make nentang da hukum sarage bisa. Al huruju minal hilafil mustahab ari keluar tina perihtilafan eta disunatkeun pilih 2 opsi gitu nya iya, bisa dua kodo opsi. Bisa itmam bisa kosor iya eta bisa kosor gitu bisa kodo bisa itmam dengan cara dikosor lain bisa kodo bisa kosor we geus ngan sakitu itmam makan eta marujuna kana jama aya deui teu gitu aya baheula kula keur ngaji kita membade awaliyah kebeneran baheula teh dina qaidah nu nomor terakhir nu nomor ke-40 dina kita membade awaliyah nu lumayan rada kanalah meusan lah baheula teh nguping kana qaidah al aslu fil asyail ibahah ari asal eta perkara dimenangkeun sepertikeun ngamasalahkeun jaropah nya jaropah teh nu panjang beheungna anu loreng belang-belang gitu cek sakawal mah cek Imam Asubki mah dina jam'u dina masih nama bade dina contoh dina mambade bisa di dahar eta cenah naon jadi asalna meunang eta ibah meunang eta di dahar masalah jaropah teh cek jadi Imam intina wae naon sih bisi aya nu nonton atau urang-urang ya urang yang perlu gitu menggali kana ilmu usul fikih jadi naon sih inti sarina dina ilmu fikih teh pasal-pasal naon wae sih anu diterangkeun dina kitab-kitab usul fikih sebagian besar gitu sebagian besar jadi ngebahas naon sih usul fikih teh pasal-pasalna tema-temana subna netelakeun naon sih gitu netelakeun bangsa hukum syara al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu eta aya warusatu wal azimatu aya netelakeun bangsa naon mafhum mukhalafah mafhum muwafaqah mantuk mutlak muqayyad ijma qiyas eta aya syartul mufti syartul mustafti mafhum muwafaqah mafhum mukhalafah geus disebut dia anu tadi nyanggeus jadi penting ya ngaji ilmu usul fikih ya penting jadi semakin berkembangnya zaman semakin kolotna zaman semakin majunya zaman usul fikih mah terus jadi semakin menggolang jadi moal aya parat-paratna terus ayeuna aya disebut fikih kontemporernya fikih waqi'iyah jadi fikih dengan hukum terbaru teh ya nu mana di zaman baheula mah eueuh pan zaman ayeuna mah jadi aya gitu kan didinya penting nang ngaji ilmu usul fikih teh sapertikeun kieu we ayeuna baheula mah kan eueuh kendaraan motor baheula mah mobil beca baheula mah kan kujapatinya keur zaman naon
Jadi cerita jalma gitu numpak na Japati kumaha. boten sanes gitu. Seperti kan bola ke kerajaan Nabi Sulaiman Nya. jeung Ratu Bilqisnya. Heeh. Nganterkeun suratnya kan lewat burung merpati baheula menurut. Bisa dikias baheula manganterkeun surat teh kudu make Japati dikias kena HP. Nya. Ayeuna mah tina HP dikias gitu. Baheula mah kana naik kuda dikias tina kuda jadi kana motor, kana mobil. Jeung sabangsana Ya, DLL dan lain-lain. Sakitu panginten percakapan Ya. hal pengenalan Ya. ilmu usul fikih. Ya. Insya Allah kapayuna wangahanca dasar-dasar ilmu usul fikih. Mohon. Wang nyucruk we nya ngeureujeuh we nya. Nya. Nya, salit-salit itu. Sakitu panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teli lah we.